ngeliwat. Kemana naon eta mah nya jidog dinya juga nu gelo teuing teh. Ih, teh sopan. Bos butuh gelo. Hampura bos, ari obos teh naonan di dinya. Biasa nih Is, kadieu lah. Kadieu bawa motor kadieu. Lapar teh. Oh, mau lapar mah tuh. Geus menang numpang can. Capek ya tadi minum. Soalnya lapar. Kan mah kieu. Aneh. Jangan duit, jangan dareun lapar. Daden ka mana? Neangan. Ieu teh numpang Neangan. Lapar lah. Malak. Mau motor tong. Entong, karena motor. Digelempangnya kayak itu cicing bawa motor, nah setelah balik deui ka itu. Moal kalem jeung bawa motor. Da urang geus sarua ieu teh lapar. Atuh bos kayak tulangnya. Komat kudu hasil. Siap bos. Mang, Naon? duit. Hese ada jeung budak. Eta duit yang naon maneh? Jajan. Nuhun heula atuh sia teh. Nuhun, Mang. Di budak zaman ayeuna. Aduh. Sapena malah kacang menang ya teh. Bos si nyarekan. Nah, itu juga ya budak leutik. Wah, ieu mah masak. Balik atuh lempang teh. Ya kemana wae teh jalan teh? Bal. Mang nu ngahalang-halang teuing. Eta budak sopan ka dieu. Eta duit mana kayak deukeun. Jadi naliwat ting kayak sia leutik peuting. Ting duit urang yang jajan. Run. Kemana sakit benang ayeuna? Abon. Kemana kayak deukeun halat duit pokona mah. Yo. Tahu sih kayak deh. Lumayan nih 1.000 euy. Yang seobos 5.000 ewang ieu mah. Beli nanya. Lumayan jeung meuli udut setengah wae mah. Yang udut bae lapar rokok. Lapar ya. Boga alo datang minta duit. Mau ngapa sahur minta duit. Jangan minta duit. Mang, masih duit. Pan minta duit deui, pan tadi enggeus. Teh cukup. Cuman emang tadi ka mana? Oh, Mang, tuh anu menta di jalan teh. Apa ayo? Di mana? Ayo lah tanya. Ayo, kesopan ke corona itu ngalah duit. Ayo, itu apa-apaan? Ayo di dia teh ceger pendel ayo kau gitu. Pokoknya mah yuk. Ya, malah kalau orang pokoknya mah tunjukeun jelemana saha anu maling mah. Hayu urang teh anu mana? Di mana hayu? Tunjukeun. Lumayan sih. Si bos ini udah iya. Buatin aja. Wah, ini mau balik juga. Betul lah. Di mana? Pokoknya mah ieu. Mun kapangit di ujak bablak rek rumah sakit. Kuburan pokoknya ditunjukkeun di mana jelemana, ha? Hayu, di mana di? Mang, di dieu. Oh, di dieu. Di dieu di sana. Ari maneh nanaonan di dinya. Ka dieu. Urang teh lapar di tunuan. Aduh. Gini. Sia ka mana wae urang lapar kan. Cita apa alo aing be nu malak.
Aing teu kenal aing dipalak lah. Pokona mah lamun kapanggil jelema pokona bantuan teangan. Dirujak goblok. Di mana dipalakna di mana? Di dieu, Mang. Anu malah kenapa tuh? Sok praktekeun jeung anak buah Mang, buru. Sok. Oh, praktekeun. Heuh praktekeun si ieu. Kumaha tadi kejadianna? Teu nah atuh da. Ka mana? Pan praktekeun. Oh, di. Oh, kalau orang terus terus Ya dipalak. palak. Oh, dipalak. Preman tadi dipalak. Preman mana nu wani malak mana? Terus kumaha geus kitu? Oh, terus cicing gitu. Oh, langsung. Jadi anu malak maneh teh saha? Aduh, bieur urang mah. Ieu, dia mah keur praktek, dia mah wawadulan. Tadi anu asli malak duit maneh saha? Mang kan si eta nu malak teh. Aduh, aing ngalieur ka maneh. Heuh, anu bieu mah bobohongan praktek. Heuh, bener anu bieu mah emang si ieu nu bieu mah. Tadi anu malak maneh saha tadi? Ieu mah tadi. Kan si eta nu malakna. Oh. Jadi